Fali alini fadlun ala maya kudu kana kudu ala kawakibir ala inna Pali alimin mangkai tetep Pali alimin mangkai tetep kajama anu boga ilmu fadlun ari kaunggulan alaman melebihi ngunggulan kajama yaitu anu ibadah eta siman fadal buduri perbedaanana perbandinganana seperti ngunggulanana pirang-pirang bulan purnama alal kawakibi kana pirang-pirang bentang pil jala dina caangna. Jadi ieu bet nyata menang ngabantun tina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung ngarukeun fadlul alim al amin keunggulan seorang ulama, seorang alim, ahli ilmu. Mengunggulan melebihi karena keunggulanana ahli ibadah seperti nyata mengunggulanana bulan dina pentingan purnama 14 mengunggulan karena sakabeh caangna bentang-bentang ai bentang-bentang mapan caangna teh sing kariceup gitu ari bulan purnama ngumpul ngepray. Jadi ayeuna mun tama alim bulan purnamana abid ahli ibadah bentang-bentangna. Jadi ayeuna mun tama munggulanana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam papat dola sallallahu alaihi wasallam munggulkeun junjunan kana bulan dina pentingan sempurna tanggal 14 munggulan melebihi tina caangna sakabeh bentang-bentang seluruhna. Nah, maka ieu teh nyata istiljam jadi bakal ngepekeun bakal netekeun karena perbedaan-perbedaan anu kacida warna antara bulan jeung bentang. Bentang mah musim kabehanana oge moal ngaluwihan kana caangna bulan. Musim sakabeh caang bentang moal bisa ngaluwihan kana caangna bulan purnama. Gitu. Nah, wadalika yastadi ayyakuna bainahuma gunun kabirun. Tadi dia ayatnya eta penjelasan anu perlu tadi jelaskeun. Jadi nu maksud aya namun tamalbih eta Allah Subhanahu wa taala bakal maparinkeun ka hambana ke di akhirat dina darajat-darajatna surga jeung nikmat-nikmatna surga jeung makanan-makanan minuman surga jeung widadari engke ayeuna mun teh surga jeung anu bakal dibikeun ka jalma-jalma ke di akhirat sesuai jeung makom deuketna ka pangeran. Jeung nyaeta ningali na ka pangeran jeung ngadanguna kana dohan pangeran. Tuh. Jadi nu maksud ayeuna mun tama ari dieu teh lain ulama anu tara ibadah. Ngan ulama anu mana ayeuna mun tama anu ditonjolkeunana
anu dipuhitna anu diseueurkeunana anu diperbanyak mah tentang keilmuan ibadah mah anger geureuh ngan anu menonjolna. Jadi ulah dikira di mana-mana disebutkeun ahli ilmu teh bae teu ibadah oge atawa karek lain. Jadi ayeuna mun teu ibadahna anu standar ngan ieu nonjol kitu ayeuna mun teu muncul kitu artina teh nya kitu deui ayeuna disebutkeun abid lain hartina ayeuna tukang ibadah teh teu boga ilmu lain ngan pedah nyaeta di mana-mana ayeuna mun teu aya ilmu amalkeun terus ayeuna mun teu amalkeun teh terus ngeureuyeuh we eta mah dina pengamalan fokusna teh nyaeta kana ibadah lain teu boga ilmu nu ibadah tetap ayeuna kudu boga ilmu da moal jadi sah moal diterima itu boga ilmu mah gitu nya kitu deui ayeuna mun teu alim nu alim oge moal aya manfaat ilmu teu ka ibadah mah cuman ieu mah dina sisi nonjolkeunana gitu ieu mah ahli ilmu ieu mah nonjolkeunana teh dina keilmuanana disebut alim ibadah jalan ari ieu mah abid mah nu nonjolna teh dina ibadahna ilmuna aya ngan menonjolna ngadekulna tuh ngagederna dina ibadah tak ieu nu dua ieu teh anu bagus jualan oge anu hebat jualan oge tapi lamun dibandingkeun maka eta nyata menonjol kene unggul kene luhur kene anu berilmu engke bakal kampalina engke di akhirat ninggalna ka Gusti Allah moal saperti nyaeta ninggalna jalma anu tukang ibadah aya lebih ninggalna ka Gusti Allah teh di akhirat tuluy engke minuman-minuman di surgana deui nu ahli ilmu mah bakal lebih tina makanan-makanan anu ahli ibadah gitu maksudna teh engke dina widadarina lobana deui moal ayeuna mun tanggaluhan ahli anu ahli ilmu nu ahli ibadah teh gitu maksudna teh ulah kieu penting ayeuna mun teu pulang mengaji we kitu keur baik naon tetap ayeuna mun tama kudu aya amal tetap kudu aya amal kudu aya ibadah tetap kudu aya ibadah gimana maksud galibna teh nyaeta kebanyakanna kesibukanna teh lamun ahli ibadah ku ibadahna lamun ahli ilmu tetap kebanyakan waktu teh nyaeta kana ilmu dua nana nu ahli ilmu tetap aya ibadahan nu ahli ibadah tetap aya ilmuan ngan menonjolna tadi disebutkeun ta eta teh perbandingan ciga ayeuna bulan jeung sakabeh bentang kata moal topi karta bulan ngumpul Innal ilaha sanyana pangeran wa ahlakum bisamai jeung ahli sakabeh langitna pangeran ilah wa arro jeung sanyana bumi hatta huta malah lauk cai ma'anam lil fala sarta sireung anu aya dina batu kullu ari sakabehna eta yusolli menta pangampura eta yusolli pada istighfar pada nyuwunkeun pangampura kabehanana ya habibu ye kakasih dulur alalladzi pamentakeun pangampura ka jalma anu qad anlama anu temen-temen ngurukan eta siman siladi al khairat kana kahadean al anasia ka manusa kapirang-pirang manusia muhasilan bari nyata ngahasilkeun tadua bet ieu nyata keun ngebantun tina dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alim alal abid ari keunggulan seorang ahli ilmu melebihi karena keunggulanana seorang anu ahli ibadah jika nyaeta ngunggulanana kami ngaluhuran karena panghina-hinana panghanap-hanapna ti arajeun kabeh
anu pang teu bageurna gitulah nu pang aya namun teu maharapna darajatna ti ajan kabeh atuh deuk ngabandingkeun Kangjeng Nabi deuk ngabandingkeun aya nu teu Kangjeng Nabi dibandingkeun jeung anu pang hanap-hanapna nyaeta darajat dibandingkeun jeung ayeuna mun teh ajengan pangarapna kelas ajengan pangarapna tah ngunggulanna teh ka ahli ibadah teh jiga nyaeta melebihi kana keunggulan Kanjeng Nabi tanpa rendahna darajatna. Jadi lain ayeuna mun teh lain kan dibandingkeun jeung kelas urang da urang mah darajat. Lain dibandingkeun saperti Kanjeng Nabi lebihna melebihi ka urang lain da urang mah eueuh nanaonna gitu dibandingkeun jeung para sahabat dibandingkeun jeung para ulama dibandingkeun jeung para wali melebihi keunggulan Kanjeng Nabi teh intina nyata anu ayeuna mun tama tadi diterangkeun qaluhu ala annakum al mukhatabi as-salat Aujamil umat. Jadi melebihi anak Kanjeng Nabi ka seluruh umat, ka seluruh ayat sahabat tanpa anak dan maknana. Mun ayeuna mun tamah eta mah Kanjeng Nabi, mun ayeuna dina kelas jelema mah ieu mah ayeuna mun tamah anu ulama ieu mah nu tukang ibadahna tah ngunggulan ulama ahli ilmu kana tukang ibadah seperti kelas kitu. Kawas melebihi keunggulan Kanjeng Nabi karena panghanapna darajatna umat anu bageur gitu. Masya Allah luar biasanya luar biasa. Naon ayeuna mun tama sababna iya ayeuna mun tama atuh Allah Subhanahu wa taala para malaikat ahlu sama para malaikat penghuni langit para malaikat. Oke ayeuna mun tama penduduk bumi sakabehna malah tapi ka sireum dina liang malah tapi ka sireum dina jero liang tapi ka laut cai di lautan seluruhna kompak pada pamentakeun pangampura ala muallimin nas al khair kajama anu daek ngurukan jelema. Gede ganjaran murukan teh asal bener ayeuna mun taniatna halus gede pisan dipamentakeun pangampura ku para malaikat dipamentakeun pangampura ku sakabeh ahli langit ku sakabeh ahli bumi ku sireum-sireum wae sireum teh pada istighfar pamentakeun pangampura ka lauk-lauk anu eueuh retahan pada pamentakeun pangampura kersa kerjama anu daek murug pitutur dina kahadiran ganjaran murug ganjaran ayeuna mun daek murug lain ayeuna mun murug lain daek lain ngan duit lain ngan murug kan hartina anu karena ayeuna mun Allah teh gede ayeuna mun ganjar luar biasa wah geus daek ayeuna ngawurukan teh kurung-kurung atuh. Da ayeuna ge lamun ku daek mah nya loba keneh ayeuna barudak anu butuheun arif-arifan loba. Loba keneh ayeuna ngan urangna teh kumaha ada ngawurukna hayang gaya, teh hayang gagah. Kalau ayeuna mun teh jamaahna loba garariring gitu tah. Jamaah keren ayeuna kakak resep ngawuruk eta mah teuing ayeuna mun tama jadi ieu teuing gitu teuing sebenarnya mah anu karasa nya di mana anu hoream eta nu bakal jadi ka pangeran mah sebenarnya mah eta anu hoream eta nu bakal jadi eta anu rasa eta nu moal jadi ka pangeran mah di mana-mana rasa moal jadi ka pangeran di mana-mana terasa eta bakal jadi resep mana merupakan budak alif-alifan bari budak nasaura bari taramaya tar barang bere jeung murukan ayeuna kieu taktur resep kieu tah kadang-kadang ganjaran mah meunang kering itu teuing nu kieu mah da loba panyakit ayeuna mun tekan hate loba maganggu aya kieu mah nya tah maganggu teh loba ayeuna aya resepna gitu aya betahna ari ka budak mah aya ka budak mah jeung alif-alifan bade wurukeun oge jeung budakna ukur saurang nah
pasti ganjaran mah buating itu dauh pan karasapeunana ari mah pan aya karasapeun gitu aya model aya namun tang nguruk dina panggung mah pidato ceramah gitu aya karasapeun matak lamun teu bisa ngajaga hate boro-boro aya namun teu meunang ya jadi eta ganjaran ngawuruk itu matak aya namun tadi pangmentakeun pangapura kusakabeh makhluk kakitulah kusakabeh aya namun teh makhluk malahan ieu mah langsung nyata Allah Subhanahu wa taala anu maparin rahmat langsung mikadeuleuhna langsung mikaridona baru bae pikiran ku urang dia aya namun sama pikiran enak urang teh ayeuna hayang ngawuruk aya kumaha yang usahakeun gitu hayang aya namun terboga murid hayang aya boga santri anu tujuanana lain hayang loba duit hayang loba anu mere hayang urang bisa ngawuruk ka papadah mapatahan teu saurang aya mah papatahan saurang mah aya papatahan da saruha ganjaran mah kieu gitu dek muruk saurang dek muruk budak dek muruk kolot dek muruk lobaan anu penting mah nyata karena Allahna nu penting mah karena Allahna man fi tariqin lita'alumi yasruku ilal jinani lahul tariqun man fitoriki man ari sing saning jalma fitorikin nu aya dina perjalanan lita'allumi pikeun ngaji ya mah aya tadi ngawuruk eta yasruku mangka eka yasruku ngambah eta siman fa'ila tariqin patorikun mangka ari jalan eta sahulah gampang eta jalan ilal jinani kana pirang surga lahu kamanehanana artina jelema anu nyorak jelema anu ngambah dina hiji jalan maksudna panganincak ngambah dina jalan eta karana rek ngaji jadi pangnaleumpang pangainget teh karana rek ngaji sahalallahu lahu tariqan mangka bakal ngagampangkeun Gusti Allah ka manehanana tariqan kana jalan ila jinani ka pirang-pirang surga mata gampang ka surga moal hese ka surgana jadi lamun hayang babari ka surga kitu ieu ulah hese ulah gejet suku dileumpangkeun kana tempat pengajian eta teh mata gampang moal hese ka surgana lamun aya namun teh gejet ieu berat ena dilengkahkeun kana tempat pengajian engke oge begitu hayang ka surga gejet kitu berat ayeuna kata ayeuna berjem ayeuna di mana-mana keur waktu di alam dunyana jelema daek ngalengkahkeun kana pengajian maksudna rek ngaji eta mata gampang asup ka surga dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah hayang gampang ka surga hayang hese hayang gampang gitu ulah harese rek ngaji teh gitu gedik belanjang puja aya jas gitu aya payung gitu poek aya baterai gitu gitu aya namun atuh da aya cabrek aya cai gitu lah naon deui nu matak aya nama menjadi alasan teh naon deui hujan aya jas aya payung gitu cabrek aya namun teh aya cai tiris aya jaket gitu
naon deui. Kalau penting ayeuna mun alasan mun ayeuna mun ya mau ayeuna aduh mana hujan saya hujan ya hujan terasa gitu di halangan ku bedil kumaha gitu di nanti di bere hujan teh ada hujan mah ada cai atuh dalin ayeuna mun teu mabong hujan teh gitu cai biasa masih itu hujanan gitu hujanan ge mah biasa masih ayeuna awal-awal teh deuk ngaji tuluy hujan teh hujan moal cios hujan gitu mun aneh ayeuna mun teu hujan teh ini asa di halangan ku naon hayang gampang ka surga tong hese indit ka pangajian mun ayeuna hese ka pangajian hese ke asup ayeuna ka surgana wa sababu dzalika annal ilma ari nu jadi sabab dapat ari ilmu teh innama yasul bitabin jadi ilmu teh bisa hasilna teh kudu ku capek kudu kuwana sobin kudu aya hese kudu aya capek tam aya namun tamanana nu ngeunah ari aya namun terek ngaji sabab aya namun tamah nu ngeunah maka beoke eueuh dina kamusna ngaji ilmu meunang tapi ngaji na ngeunah eueuh tiba heula ge eueuh can manggi kieu artina aya namun tamah pesantren teh wirid loba aya namun tamah baju aralus daharun-haruna tuh aya namun tamah sare munah tibra menang ilmu moal menang ilmu la tatruk ilman wa tatrukat la taru ilman wa tatrukat ulah make jeung ngaharepkeun hayang boga ilmu ulah ngarep-ngarep hayang boga ilmu wa tatrukat taham ari mung capek mah ari mung hese mah hese teh jeung capek teh syaratna meunang ilmu jadi lamun mung capek mung hese mah ayeuna mah moal meunang ayeuna matak mumpang mengko aya teh ngarah karasa capekna ngarah karasa horeamna ngarah karasa basuhna ngarah karasa tirisna ngarah karasa ayeuna tuluhna gendit hayang ayeuna mun teu beunang mah mun teu kitu wa ahabbul a'mali ahmaduha anu pang dipikak cintana amal ibadah teh pangeran teh ahmaduha panggeurana pang asakna pang masakatna pang hesena pang ripuna pamantah amal masako jelema anu mikul ayeuna mun teu mamasakat capek ripu pitah ciri ilmi dina hasilkeun ilmu sahalallahu lahu tariqan jannah maka ku Allah capek eta hese eta maka jadi gampang ka surga hesena capena eta teh mata ngagampangkeun ka surga jadi ayeuna mun tah ka surga ayeuna mun teu bari mah ayeuna kudu naon daek capek mikir daek capek ngalengka daek capek ayeuna mun teu matuluh kitu daek ayeuna mun teu capek kutuluh ku cileuk kentel peunit teh kitu ari ayeuna mun teu hese capek teh geus kitu tah syarat ayeuna mun teu meunang ilmu mah mun teu kitu moal meunang ilmu jadi matak babari ka surga teh karana capek ayeuna pangna babari ka surga teh karana ayeuna capek tuluhna karasa cangkeuna karasa tuluy iditna oge capekna ngalengkahna oge karasa liurna oge karasa gitu kan ayeuna tinggal geus karasa hese ayeuna capek ayeuna tinggal gampangna coba aya dua kali Pak malah dua kali ayeuna ngajina kena tenang tetu bari naon biasa bari naon bari ayeuna mun sama udur bari naon bari ngomil bari naon geus bukan sagalana gue kudu ngeunah dua kali da eueuh di ditu ngeunah dua kali mah nya kira dapat beudana kudu daek capek ilmu mah kudu daek capek can
papai can ayeuna can mangih nu ngaji ngeunah gitu nu meunang ilmu tuluy ayeuna mun tertina geuna can mangih teh kayeuna ge eta mah ayeuna mun mah aja dede abuda ngadongengkeun aya abdi teh can ayeuna mun mah di kobo nyeratan dia ayeuna mun teh nyuhunkeun dikintun batang cara adi walar teh ka urang dek molor mamantok dek molor mah ngadon molor mamantok pada ayeuna nyeratan aya kalbur nyanyebutkeun batang nyebutkeun ayeuna mun teu masih mut walar ka budak teh dek molor mantok mantok aja kayak pesantren dah kawas pesantren teh kawas kadang geuna sae gitu pan ayeuna mun tabarudak ayeuna nya matak salah urang teh mah aya mengisi kekosongan namanya can pesantren kieu make disadiakeun kasur make disadiakeun lemari plasana karena aya make disadiakeun aya oge make jeung naon sapake siput bantal aduh jadi kena ngamenak teh matak ayeuna mun teh monggolan mangasaan teh ayeuna mun teh poeter masa teh kaluar heula sok ayeuna nu aslina heula teh masantren gitu ini telah supaya nyaho asli tah masantren tahu masa sorangan sia hayang nyantuh hayang ayeuna mun teh hayang teh sorangan hayang ayeuna mun teh baju bersih sorangan gitu eta masantren eta pesantren ayeuna mun aya kitu mah tuang tinggalan tuh ayeuna mun teh masare di kasuran di bantalan you know di simutan aduh gitu ribunya dan ngan bisi ayeuna urang lain aya mampuan mah ulahkeun heula anak olo-olo ge kena hitung-hitung ayeuna teh mah eta dihitung-hitung dina raraga ngolo dah sabenerna mah sugane kiai geus kapang maneh geuning aing teh aya teh ge anturan dahareun sacukupna duit sacukupna alat-alat ayeuna mun teh kebersihan jeung ayeuna da ayeuna mun teh mah kitu teh aya baheula mah keur meh pasantren jadi teu boga sabun jadi sok ngalah sabun teh tah daun peuteuy saingat mah kitu daun selong keur makan karena buruk kan gitu ayeuna mun teh mah tuh aya naon eta kokosok teh emes gitu aya namun teh mah kadieuna keur nya hiji we aya sabun mah sabun jasa eta sabun mandi eta gitu naon eta we sainget mah gitu aya namun teh rata zaman harita mah ada zaman harita teh tahun 70 lain tahun ayeuna 85 ke 90 da kareutu aya san salah mata ayeuna mun mata dina zaman harita mah harasil atuh harasil ayeuna ilmu ayeuna mah hese sir ayeuna mun tama apal rabah kana kalimah oge ngeunah atuh da pesantren moal bisa di ayeuna mun tangala ilmu ngeunah nu tadi teh nya wa malaikun tad'u jannah lahu hidayah saridon bimara mutaqabbila jadi mutaqabbila wa ta'alumul babi min lahu fadlun alami adiru kai'atina Ida qasadar ila wa akhirah bil ilmi laku asolah artinya wa
wa malaikun jeung ari pirang-pirang malaikat eta tadau neundeun eta para malaikat aljannah kana jangjangna lahu ka eta jalma anu ngaji anu neangan ilmu hidayah di mana-mana lumpang eta si jalma pangna malaikat kitu teh ridon karana nembongkeun ridho bima romihi kana pirang-pirang pasejaanana si jalma teh mutaqabbilan bari nyangharep mutaqabbilan nyata bari mutaqabbilan jadi ieu logatna nyangharep tapi aya namun nyangharep katanya teh bari ditarima mutaqabbalan bari ditarima berarti artinya para malaikat reus para malaikat nu aya di muka bumi reus dugi ka ayeuna mun tama eta reusna malaikat dugi ka nampakkeun jangjangna hayang nyaeta ditumpahkan didiukan ku jelema anu eta jelema rek idin kana tempat ngaji rek neangan ilmu saking ayeuna mun tama sukana saking ridona eta malaikat ka jelema eta ridon bima wa yarum teu cocok sareng dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam karana kengamatun dirinya utlubul ilma walau bisyan tangan kumarana kawe ilmu sanajan kudu kana negeri Cina saking eueuh di urang mun geus eueuh di urang wajib ieu teh kana negeri Cina teh ka luar negeri mun ayeuna mah kayaman mun eueuh di urang kangro maut sabab neangan ilmu teh hukumna wajib ka sakabeh jalma muslim malaikat bakal ngeundeun namprakeun kana jangjang-jangjangna keur jalma anu rek neangan ilmu karana mikaridho ka jalma anu rek niar ilmu bima yadu kana nudangan kumanehanana lamun seug ayeuna mun teh malaikat oge siap hoyongeun ditumpahkan hoyongeun didiukan jangjangna ku jalma anu rek neangan ilmu tinggal ayeuna mun tam aya urang kumaha ayeuna urang kumaha jadi we ayeuna mun tanya malaikat kitu wae urang atau sebagai ayeuna mun tam anu lah cek paribasana gaji kitu mun ayeuna mawa motor teh mah ningali rek ngaji tong waktu tuluy rek ka mana mah rek ngaos ayo era ku malaikat oge sampai ayeuna jadi ayeuna mun kayak numpak jang-jang malaikat lah ngan teu katingali kitu lah kehebatan ayeuna nu indep ka ngaji teh jadi mun urang ayeuna aku malaikat urang ayeuna mah ka mana lain ngaos geuningan teu nyarat motor teu gaduh aya bengket yuk jeung kuring bet malaikat age ayeuna mun teh nyiapkeun jang-jang hayang ayeuna mun teh diukan aya urang lamun ayeuna mun teh naon ayeuna mun teh sabisa urang aya nembongkeun ridho nembongkeun ngadukung nembongkeun ato nyaeta lu ngaji eueuh ayeuna mun teu macaina era keur malaikat teh sok ayeuna mun teu masadiaan caina keur ngaraji oh iya ayeuna mun teu tempatna ya karpetna sadiaan keur nu ngaraji nembongkeun ridho nembongkeun ngadukung nembongkeun satuju nembongkeun ayeuna bantuan ayeuna kana ngaji sok ayeuna mun teh apa oh ituna cenah keur ngaji teh cayeuna urang atau ituna bebenah eta teh ayeuna mun teh malaikat ge saperti kitu ngan kade urang we kalau aya urang kalangka ogohan deui nu ayeuna deui jadi ayeuna mun kan urang anu ngaji nanta masak ogohan gitu anu nyiapkeun fasilitas keur ngaji sing tepi ka sampurna segala fasilitas saja malah ayeuna lamun urang boga mah keur marabna sakalian nu ngaji teh sinadahar mun ayeuna boga tempatna sing geunaheun sing
cing ayeuna mun tama betahkeun tuluy ayeuna mun tamun perlu ayeuna bisi lapareun ngaji mun boga siapkeun jeung keur daharna enak ku malaikat oge nyetak tadawu janaha lahu idza yas'a ridon bimarumi karena ieu satuju karena niatna karena eta tujuan ayeuna mun tarek ngaji wah nya luar biasa tah ganjaran anu ngaji ari anu tadi mah nya tah ganjaran ayeuna mun tanggung jadi cenah ayeuna mun tadi dieu nyata bahasa latadau ajnihata teh malaikat ngabeberkeun ayeuna jangjangna yahtamilu ayyakuna haqiqatan. Jadi eta teh lain ayeuna naon teh mun ceuk urang mah lain hoak, lain mitos gitu. Lain saukur ayeuna halusinasi lain. Bahwa malaikat yang ngabeberkeun jangjangna lain halusinasi tapi ceuk di dieu nyata tuh ayakuna haqiqatan. Memangnya we hakikat malaikat nyata ngabeberkeun jangjangna karena ridho suka satuju pisan ka jelema anu rek niat ilmu teh wa in lam nusyahidhu najan urang teh nepok kana jangjangna aya nyata aya tafsir tu aya hartina ayeuna neuneun jangjangna teh malaikat ngabeberkeun kana jangjangna tahta qadamae alibil ilmi dina hanapeun nyaeta dangkal suhuna anu erek niar ilmu. Jadi lamun ayeuna mun tam urang ora ayeuna mun taya motor bae lah pangjang malaikat aing teu make motor oge numpak jangjang malaikat kitu urang teh dampaknya tah kadang-kadang aya nu keur ahli kasab mah dibuktikeun teh aya nu keur ahli kasab mah dibuktikeun teh dinyatakeun lain sakadapan urang kayak keterangan tak urang mah jadi rasakeun asa bener mah ya teh teh nincak ngadapa jangjang malaikat numpak jangjang malaikat urang teh lamun leumpang deuk ka pengajian teh lawan teh mah kalem bae aya mun teh ulah naon ulah aya mun teh masieun ulah aya rusuk ulah aya mun teh nyeri hate itu keur bae batur mah naik motor aing mah naik jangjang malaikat naik jangjang ida mah kalem ulah aya mun teh mah nyeri hate batur kana mobil kana motor bae batur kana mobil motor aing naik jangjang malaikat tuh jeung ayeuna mun tadanya nu geus ayeuna mun takarasa diuji coba aing teh ayeuna mun tama kajalan deuk naik jangjang malaikat ayeuna bae motor teu boga teu ongkos ayeuna teu boga keur bae lah ayeuna deuk ayeuna naik jangjang malaikat Pek ayeuna mun teh ayeuna mun gok deui jeung wau aya model pangkat urang mah kitu gok deui jadi terus deui bener mah gitu jadi maksudna bener litakuna watan supaya eta jangjangna teh ku malaikat dibeberkeun teh hoyong ditincak hayang ayeuna jadi ditincakan eta jelema anu rek init ka pangajian teh ulama masa dina nalika maneh adek init lupa hayang ditincak hayang jadi ketincakan tuh al-taqwa ajnya atawanya tak nilekeun kana jangjangna eta malaikat ya tuh ayeuna mun tama saur riwayat Imam Tabrani radhiyallahu anhu wa tadhuha fi majalisil ilmi ngamparkeun malaikat eta dina tempat pangajian li idlanihim dipake ngiuhan nu ngaraji bihajakeun. Jadi tadi ajnya tadi mengabeberkeun jangjang ngara ditindak aya lain di tempat ngajina ngabeberkeun jangjangna dipake ngiuhan. Lamun ayeuna urang bener mah ya teh naon keur diiuhan ku jangjang malaikat gitu. Ulah ngadak-ngadak kieu nya hayang nempok kitu. Lamun mun wani kawas nu luas wae mangdena oge karek kaina. Ulah di mana-mana terangkeun gitu hayang ayeuna mun tah sewaktu-waktu mah ditemukeun kawas rek kuat karek ayeuna ningali naon jelema anu sakamtung ayeuna mega oge naon
Kau malaikat terus entah nggak saya namun temet nggak segitu nyak wah gitu aja namun teh malaikat teh ngambil ke jam-jam apakah dipakai nyiuhan anu nyata jelema nu rek ngaji apakah dipakai ampara nu ngaraji teh nyangan ilmu teh Masya Allah tinggal baikna Pangeran mah Rasul ayeuna mun teu mah geus ngabibitah luar biasa. Tinggal urang ayeuna aya kabita, aya kahayang ayeuna tak tahu teu berapa teh kabita, berapa teh hayang. Ayeuna mun teu maulah lemah pikiran ngaji kita tertumpak jam-jam malaikat. Gagah anu mah. Wa ta'allumun jeung ari ngaji lil babi hanya satu bab min ilmin tina ilmu lahu kamanehanana lahu eta tetep kaeta jalma anu rek ngaji sabab patun ari kaunggulan alam nyati rukai hati kaunggulanana nyaeta melebihi tina salat sunat 100 rakaat nafilan bari salat sunat. Jadi ngaji teh ulah dianggap asal teu boga wiridan, teu boga ganjaran salat, teu boga ganjaran wiridan. Kabehanana oge sakabeh padilah wiridan aya dina ngaji. Geus sampai buka deui lah adanya di Cibarito. Jadi sakabeh aya wirid-wirid dikir-dikir aya ka bawah nyaeta kunaon? Ku ngaji. Betul. Nah, caranya salat lagi. Ayo gara-gara dilatih ngaji, jadi kan tinggalin salat tinggalin salat sunat tinggal ayah kabeh ganjaran salat sunat, kabeh ganjaran zikir ayah dina ngaji. Mata ayeuna beunang kabeh ku ngaji. Da wiridan ayeuna beunang atuh. Beunang. Teu ayeuna mun tamanan eta ayeuna salat sunat beunang. Ngalah aya namun teh ngaji sabab bau borodol wudui menang sabab itu aya namun geus aya hayang menang sabab mah guru-guru ngajina borodol wudui sitatun ari sadayana pirang-pirang we eta kaekeun anu kahiji nyata niat kadua loba kunut sakabehna katilu nyata buah leungeun geus genep geus sabab sabenerna mah lamun hayang ganjaran kitu lain hayang kapake hayang lain hayang disebutkeun hebat eta lain hayang ganjaran mata ayeuna sareng da ngajina cenah lain bulu teu kumpul kitu ngajina teu kudu ebet-ebetan wah hebat mencapetan borodol wudui ari pirang-pirang paruna wudu eta sitatna al awal ari kajina eta niat asani nu kaduana eta nyata gosul wajib alisu nu katiluna gosul yadaini mangnya papeni Arabiu, Alfatna, Masuk Said, Menarosi, Al-Qamisu, Nuka, Limana, Nyata Gotu, Tiga ini, Ma'ati ini, Asadisu, Nuka Genep, Atartibu, Tartib, Wallahu a'lam bishawab. Apa sabab ya tadi? Sapasa ngeus segitu. Ngaji teh kieu bae. Dek kapake pesia aing madangan naon. Deka pakai, deka harti. Jadi sih gak tahu para wali mah gitu. Panuliting deka harti, deka pakai lenangan, pakai kusia, aing mah yang menang ganjaran di pangeran. Jadi sih gak aya nu teh gitu. Tapi nu kitu leuwih mantep teh pan, kajamaah kan ngaji teh kan. Nu aya mun teh mau Allah teh, nu karana Allah teh. Jadi we ciga ngajina teh aya nu kitu mah ciga asal-asalan, tapi nyata mantep. Tapi kaharti tapi manfaat tapi paguh gitu ayeuna dina atina nu ngajina jika ayeuna mun sama guru-guru arum-arum ya ayeuna guru-guru urang ayo urang mah capetan tapi eueuh asup kana hate malah ayeuna teuing kapake ting teu teuing ayeuna mun teuing kaharting teu eta beda karena naon di urang mah ya Allah na ayeuna teu bawa pinuh keneh ku perbawa nafsu perbawa selera ta'allumu babin minal ilmi ngaji satu bab tina ilmu naun minhu sawarna maksudna mah warna ilmu naon wae eta leuwih utama daripada salat sunat 100 rakaat
Nah, daripada nyata salat sunat 100 rakaat. Masya Allah, luar biasa ya namanya ganjaran ngawuruk luar biasa, ganjaran nu ngajina luar biasa. Jadi nu ngaji jeung ngawuruk sarua pada unggul pada istimewa ganjaran. Akan udah nanyakan di sini dari pun udah milih muruk udah boleh ngaji. Sok aya jujur aja jujur. Sok aya namun gantian. Sarua ieu ganjaranna udah milih muruk, udah milih aya namun sama ngaji. Udah milih muruk ngaji. Hah? Benar ya bisa disirikan akan mengenai tuh aya ieu ge mangko tuh. Sok aya namun sama ieu, sok aya namun disirikan. Baik kabehanana mungkin bisa aya amplop jeung amplop-amplopna. Namun temual aja namun pemasukkan amplop bisa arek gitu. Sarua gede ganjaranana ieu namun tah ngawuruk gede ganjaranana. Oge aya namun teh ngaji gede ganjaranana. Geus aya namun teh gitu tinggal bisi kieu beun ngeunahkeun ayeuna kaos akamnya aya namun teh naon kan pek moal mali koretkeun bebas ieu madrasah keur sawe. Teguru aya namun temu keur anak bebas nguruk sah manghendra pek aya namun sampeyan abah pek abel pek bebas aya namun ngawuruk bebas aya namun nu penting aya namun teu hirup ilmu nu daek nu ngaraji daek nu ngawuruk aya dan ngawuruk aya oge eueuh ngaji mah moal hirup ilmu teh sabalikna dia aya namun nu ngaji naloba oge aya eueuh ngawuruk mah wajalah. Jadi antara ieu nu nguruk aya namun tama jeung anu ngajina kudu naon? Kudu saimbang, kudu aya namun tama kudu selaras gitu. Kudu ayeuna kudu selaras. Ya teh terus terang sebenarnya mah loba aya ustaz ya teh loba ustaz teh. Jadi bisa ngaji ka ditu ka dia akan ngabebaskeun ka ayeuna teu ngopetkeun teu ayeuna teu loba di dieu teh ustaz. Ustaz yang abah. Ustaz aya namun tama awel tadi kopi pek disirek ngaji aya ka ditu bebasnya ajian aya namun kemajian ngan lamun embung tah arembungan ngajina berpikir urang gitu aing aya namun aya ka akang darek ngaji aya ka aing aya na teu darek ngaji tak bisa teu pek pikiran gitu nah disisihkan da urang ge bisa cek mane kopi teh da urang ge aya maca da urang make ilmu nahu ka orang mau belum ngaji, eta mah tanyakeun gitu. Ulah aya namun teh. Gitu bisa sisirikan nya. Bebas aya mah, silakan. Sarua lamun urang neangan ganjaran di pangeran mah. Dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhanana kieu aya namun dawuhan aya namun tamajunna. Jadi bahwa ia ngaji disabab aya namun tamatina ilmu anu kurang dihaji dipikiran diapalkeun dawahan aya namun tama ieu junjunan sareng ieu sahabat dua sahabat tina Abi Hurairah sareng Abi Dzar radhiyallahu ta'ala ceuk kaula leuwih alus leuwih dipikaresep leuwih dicekatan daripada 1000 rakaat anu tadi mah 100 mending keneh ngaji sabab mending keneh ngaji sawarna ilmu nyaeta timbang 1000 rakaat salat sunat wa babul minal ilmi nu alimu ari sabab tina ilmu anu kaula ngaji kana aya namun sama eta ilmu umila bihi diamalkeun eta ilmuna awalam yu'mal atawa teu diamalkeun ahabbu eta leuwih dipikaresep ilaina ku kaula ku urang sararea saur ayeuna ieu teh ilaina teh saur nyaeta Sayyidina Abu Hurairah sareng Abi Dzar leuwih dipikaresep ku urang min mi'ati rakaatin tibatan salatna 100 rakaat tatawuan salatna salat sunat. Jadi aya namun tegas kitu teh dikiatan ku dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kaula sabab pernah ngadangu kana dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa talibul ilmi di mana idza jaa talibul ilmi di mana-mana datang ka jelema anu keur ilmu keur ngaji al maut kematian wa ala hadihi sedangkeun ayeuna mun teu ari jelema eta pan tadi nyaeta kayak leuwih hade timbang salat sunat satu rakaat bahwa sahid maka otomatis ayeuna mun tamun maot keur ngaji teh maot sahid. Minang ayeuna mun kakang dicaritakeun kieu dicaritakeunana loba aya jalur mati sahid teh hiji di mana-mana kena longsor maot we kalongsoran sahid di mana-mana kadua nyaeta di mana-mana titulung arek ayeuna mun tama sahid tah daek teh kana longsor daek sahid eta teh daek teh tuluy ayeuna mun tama titulung atuh ieu urang kapengenaran sugan ayeuna mun titulung gitu daek ayeuna mun tama sahid padahal sahidna titulung daek atawa kaduruk daek sahid gitu ayeuna mun terembung ayeuna mun teh lamun ayeuna titulung tuluy ayeuna mun kaduruk kena ku gempa kena ku tsunami kena ku longsor mata mun daek ngaji gitu enggak saya namun taik mah gitu lamun kita sama ayeuna mun teu saros kan ayeuna mun teu kena gempa alhamdulillah ngeri kadang lagi ayeuna walaupun sahid oge naon aya matak naon ulah heureun ngaji kayak usahakeun nyaeta mau keur ngaji atau lamun ayeuna mun teu keur ngaji keur irit ka pengajian atawa lamun teu keur irit ka pengajian keur niat rek ngaji kitu teh keur niat matak ayeuna mun tampun bapak mah kitu bapak mah eta mesin teu ka halangan ku hujan dordar ayeuna mun teu gelap teu ka apa mah dengan hiji cenah payahna hayang keur ngaji gitu sieun naon sieun hanas teh ieu ngaji aipek ayeuna mun teh paeh ayeuna kitu sasieun gitu sieun gitu nya pangarsa ayeuna mun tampun bapak Allah yarham mantenna gitu ngaji teh paeh apa karek datang di Jakarta ti Turkiyo maksakeun ulun kita ayeuna mun teh mun aya ngajemput mah aya kana sepeda tuluy ayeuna mun teh ieu tuluy mun halodong aya urang kodorgang apa mah sieun paeh teu keur ngaji apa teh kahayang teh paeh teh keur ngaji bisi hanas ngaji teu irit paeh ayeuna gitu kitu mah ayeuna mun teu makarna nya we pek teh diijabah dinten Salasa pupus kaping hiji ayeuna mun teh marayago enjingna dinten Rebo biasa sok angkat ka Cikalama ai kalarasan aya teh duka haul aya duka saha di Cikalama teh haolan bari malam Kamisan rek ayeuna mun rek suara siar lah ka Cigede hayang ayeuna mun teh mawuran haul di Cikalama dinten Salasa teh enjing-enjing bari kawin teh sadada beurang ayeuna eta maikeun ayeuna mun teh parek nyata dek irit disukan nyata bari melem sang Kamisan jeung ayeuna ngaolan ayah asana harita teh bae ternyata jam 8 ayeuna mun teh mah karaos peuyeung pan eta teh ayeuna keur niat rek irit kitu teh henteu keur ngajina teu dipengajian kan niat rek naon rek eta saperti kitu atau minimal saperti ayeuna mun teu kitu minimal teh kitu kurang nyaeta keur aya dina niat ngaji ulah keur aya dina niat megahkeun ngaji eta ulah ayeuna mun teu maot teh keur aya dina megahkeun urang mah moal ngaji deui eta maot naudzubillah minta geus kitu eta teh bahwa syahidun jelema ayeuna mun teu kadatangan kematian manehanana ayeuna keur ngaji tah eta teh maot sahih saur ayeuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa sehingga ayeuna mun teu aya di ayeuna mun teu keterangan anu nyaeta didawuhkeun di dieu
nyata nu ngariwayatkeunana Sayyidina Ibnu Mundir dina sarah kitab hadis Bukhari sanadna nyata di Sayyidina Yahya bin Yahya dawuhanana awwalu ma hadatsani bihi aipang pertama anu mere hadis ngaluarkeun hadis ka eta hadis ka kaula nyata Sayyidina Malik bin Anas dina waktos mantanana hatta hakina ataitu toliban dina waktu kaula sumping kasina Anas toliban bari nyaeta nuju milarian 5 alhamanillah ilaihi fi awal yaumin jalastu ilaihi qala li masmuk menceritakan dengan enak ilham ngaji ayeuna mun teu mana ngaji ayeuna kumaha neangan ayeuna jalan salam jalan ayeuna mun teu sibak jaeun barang ayeuna mun tamat tosgok ayeuna mun takamantenana kapoenan Sayyidina Malik bin Anas teh radhiyallahu an masmuk sayeuna mun tama anjeun cek kaula kaula Yahya kaula aran Yahya dek naon aya ka dieu wa kuntu hadisu ashabahu sinan jadi ayeuna mun tama kaula geus ngaluarkeun eta hadis ka sahabat-sahabat kunta saur aya namun tama saur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an yuhillah qalbaka mugi Allah ngahirupkeun kana hati anjeun mugi Allah nyata ngahirupkeun kana alaika bil jid fi hadzal amr kudu serius anjeun dina ieu urusan wasa uhadisuka fi dzalika bi hadisin kami dari mere hadis ka anjeun tentang nyata keistimewaan dina dengan ilmu tadi nyata hiji hadis anu matak karesepkeun anjeun jeung matak anjeun tersep kana sajana ngan resep dirinya qala kieu ayeuna mun tadasana Anas dina hiji waktu nyata geus datang ka Madinah seorang ayeuna pemuda ti ahli ayeuna mun tama ahli Syam anu mana eta teh nyaeta anu ngora keneh hadasati sin nikah teh ayeuna mun tama anu ngora keneh anu muda keneh fakana ma'ana yatlu wa yatahid hatta najala bihil maut begitu ayeuna mun tama karek gegek acan ayeuna mun teu beunangan ngadina kaburu ayeuna datang maut falaqad ra'aitu ala janajati syai'an kaula ningali kana janajah ayeuna eta seorang pemuda teh anu mana janajah syai'an lam arah anu teu pernah katingali anu saperti perkara eta ala ahli baladina tina kahebatanana kumaha kitu fara'aitu jami'al ulama yajahimuna para ulama di Madinah harita pasasedek ala naasihi marebutkeun pasaranana eta pemuda hayang pada mararangul hayang pada nyarama pas sedang palamaro alamin barang ayeuna mun tama ningali nyaeta raja Madinah dina saat eta dalika kana kayan kitu lajeng ayeuna amsa ka anis salat ya geus ayeuna mun teu manahan ulah ka ayeuna disalatkeun wa qala qaddimu man ahbabtu faqaddimu man ahbabtu sok ayeuna mun tetiheula nyaeta jelema-jelema anu aranjeun ka anu nyaeta aranjeun kabeh cinta ka eta jelema tegasna mah heulakeun anu panggil ka cintana ulah ka ayeuna mun teu ulah kaparmutkeun faqadima ahlul ilmi rubai'ah fa alhadahu fi qawli lajeng ayeuna mun tama anu dikapayunkeun teh nyaeta ahli ilmi nyata sena rubai'ah lajeng diriang lahankeun dina pakuburanana kahiji nyata sena rubai'ah kadua sedajan aslam kitu tah eta teh jadi diparebutkeun ku ulama-ulama nu aya di Madinah karana kematianana keur ngaji jadi hartina mah lamun aya namun tama aya ngaji gitu tuluy aya mau
eta teh kudu aya namun tama ikut serta begitu. Aya ninggal apa udin mah Allah yarham kieu ajeuna mah. Jadi lamun jamaah anjeunna mah tinggal wirtan ngibakan dugi ka nu apa tepi ka ngawardonan tepi ka mun ayeuna mun kabujang ngagali tapi ka ngurebkeun sayangan borong lain ningali kana kaos urangna lain ayeuna ningali naon lain ningali kana bobok kebeulung gitu saking ayeuna simpatina ka jamaah mah kitu ayeuna mun pangarsa ayeuna mun teu apa udin saking ayeuna takdimna kana ilmu lain ningali ayeuna status jelema na ayeuna ieu latar belakang lain karena tukang ngajina kitu lamun anu nyaho mah mun anu mah ayeuna teh nyaho atuh gitu teh nyaho hada idza qasadal ilaha wa akhirahu wallahu a'lam bissawab.